Kopi eueuh, rokok eueuh, kendek modal bae sup angin, ya telat dahar di telat dahar deui. Lieur pokona mah lieur, pamajikan geus pamarahan bae. Mana ieu bos teu nelpon nak aya order teh bos ya Uang keranjang teh turun-turun. Narik seminggu 2 hari, eta ge ngecer aing lain untung kalau mah nombok. Hayang urang ge bos, dahar geunang ngarokok ngeunah ieu. Mal ngisang aing mah, jangan ngising lagi cai ya. Repo sayang cukup aku bayar nu temangi dahar, kamu mah jangan. Ada setek kebal penting modalnya eta turun mesin beureun saya namanya. Wah, dong nama turun mesin ieu. Maafkan aku kendek, bukannya aku tega. Bang Oos urang rek cerita. Cerita naon? Pan tadi orang ngisingnya. Oh, terus Cai doang ngising najut tengisang. blon nu kitu diobrol-obrolkeun dia mah. WA ti saya nya. Ti saha Bang Oos? Ti bos merede odi ya. Doang minggu kamari lain eta. Lain beda-beda. Gaskeun Pak. Weh, babaturan aing jadi bapak kau mah. Sa boy sa. Babaturan aing pamajikanna ngalairkeun. Ya rumah sakit dong nanya. Entah kabur ke rumah sakit, Bang. Lah jarut teuing di mana lagi nu penting mah selamat. Langsung neangkeun parasit eta ge dukun beranak. Paraji lain parasit. Ho eta lah. Paraji atuh kasep lain parasit. Geus mah kasep pinter. Mangga gerang ngajlot mumpung mobil kenceng. Ali mah bisi auh. Moal atuh enak. Enak pokokna majikan uang roti.